pasar seni, pasar seni, pameran karya seniman profesional. Pasar seni, pasar seni, wahana kreatif, seniman produktif, karya seni diajenan, disawang, ditaritenan, demi kamekaran, kajemaran, kabudayaan, aya seni tradisi, aya seni kreasi diuji urubah zaman, kemajuan, pengaruh budaya dengan hese ditantik nu hadepi sing api, karya cipta tepat guna, anjing segala-galana. Modernisasi lain kabarat-baratan, lain kabarat-baratan. Ya, modernisasi kan tidak selalu identik dengan westernisasi. Eta mah kabaratan meureun atawa memodernan. lah pokokna mah asal gaya ikutin zaman. Manggungkeun seni tradisi, moal beakeun kreasi, ngangrisi pasaran sepi. Kumaha nasib produksi, Perlu ahli pamasar seni, tah eta harus pisan problem pemasaran. produksi kesenian urang teh karing usahakeun kumaha masarkeunana. Rupina meriyogikeun ahli pemasar kesenian anu terampil tur profesional. Kuduna mah kawas adu tinju, loba promotor, loba sponsor. Lamun kitu sigana pintonan kasenian oke, wah di mana-mana bakal cuyah. Seniman beken simpati, Da jembar para pangati, sakapeung pundung dikritik. kesenian tambah asik menjadi bahan polemik. Hai, ieu mah sanes masiakeun seni demi apresiasi. Kritik seni teh peryogi. Cek saha kapan seniman anu berwawasan mah terpulungan. Ye, lamun karya seni eueuh nu moyong atawa nu muji atuh moal rame. Rancage gawe seniman ngikelan kahayang zaman, kulit seni tebeakan. Hiburan jadi dagangan, Hasil komersil sakapeung nihil. gak leres asal uang bade ngagarap produksi kasenian teh tercekap ku modal sumangat luhur. Eta sok mata gadget teh soal waragan. Anu penting mah kumaha sangkan ajan seni bisa ngaroyat atuh produksina ayu di masyarakat. Ah, komersil atuh ari kitu mah. Nulalajo kesenian Sunda paling terucing-ucingan, majar praktis ekonomis. Esok poho meuli karcis, hoyah lalajo sok hayang praktis. Aduh
sanes eta teh margi anu disebut honorarium teh tayongna mah cukup ku nyebut hatur nuhun. Tah ayeuna rada isep tina hatur nuhun teh ningkat kana hatur lumayan kitu. Leh, sakitu ge pirang-pirang. Hatur nuhun. Hatur lumayan. Pasar seni, pasar seni, pameran karya seniman profesional. Pasar seni, pasar seni, Wahana kreatif. seniman produktif. Karya seni diajenan. Di sawah, di paritenan, demi kamekaran